Matak cekuringnya nu matak susah, nu matak jangar, nu matak lieur, nu matak bimbang, lain takdir Allah Pak, kahayang urang, matak hirup hayang jongjon, hayang tenang, tong loba teuing kahayang. Ai bisa diuk dina samak mah teu kudu butuh kursi atuh. Da kursi malain kahayang. Da kursi malain pangabutuh kahayang. Keur naon kursi loba ai bujur bisul. Ya bener ya. Imah lega lain pangabutuh, imah lega mah kahayang. Hayang cenah urang nyeun imah sing lega keur naon hayang. Da bubutuh nama ukur diuk, ukur dina ukuran sakumaha. Kulem ukuran 2 meter 1 meter. Lama kejeng hayang lega-lega teuing. Tah mata kalau disebut qanaah teh narimakeun kana perkara anu geus kajadian, nu geus nyata dumasar tina syariat agama. Matak bersyukur we tuluy. Ya. Pinter kumaha jelema nu bersyukur, lain mikiran dunia dan syukur mah, tapi mikiran urusan akhirat. Jadi jelema anu mikiran akhirat, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabil syadid. Lamun anjeun syukur ka kami, karunia kanikmatan ku kami dibikeun di dunia jeung di akhirat. Lamun anjeun kubur ka kami, harta loba ngan teu meunang karuniana, gedong teu meunah dicicingan, mobil teu meunah ditumpakan, sawah moal balik dipelakan, kunaon sababna? Di ku Allah berupa sungkunan. Matak cekuringnya nu matak susah, nu matak jangar, nu matak lieur, nu matak bimbang, lain takdir Allah Pak, kahayang urang, matak hirup hayang jongjon, hayang tenang, tong loba teuing kahayang. Ai bisa diuk dina samak mah teu kudu butuh kursi atuh. Da kursi malain kahayang. Da kursi malain pangabutuh kahayang. Keur naon kursi loba ai bujur bisul. Ya bener ya. Imah lega lain pangabutuh, imah lega mah kahayang. Hayang cenah urang nyeun imah sing lega keur naon hayang. Da bubutuh nama ukur diuk, ukur dina ukuran sakumaha. Kulem ukuran 2 meter 1 meter. Lama kejeng hayang lega-lega teuing. Tah mata kalau disebut qanaah teh narimakeun kana perkara anu geus kajadian, nu geus nyata dumasar tina syariat agama. Matak bersyukur we tuluy. Ya. Pinter kumaha jelema nu bersyukur, lain mikiran dunia dan syukur mah, tapi mikiran urusan akhirat. Jadi jelema anu mikiran akhirat, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabil syadid. Lamun anjeun syukur ka kami, karunia kanikmatan ku kami dibikeun di dunia jeung di akhirat. Lamun anjeun kubur ka kami, harta loba ngan teu meunang karuniana, gedong teu meunah dicicingan, mobil teu meunah ditumpakan, sawah moal balik dipelakan, kunaon sababna?